nu mana ieu encan aya mantap bakal ke dipilih mana ieu kuari keur neangan ke lembur jang calon presiden kamari geus dideulekeun bae tah budak tah keur nungtun kebo ieu asana ieu adil ye jujur ye lain lalagaan kuari keur di pikiran ku teras atas tentang capres anu bisa nyageurkeun negara berhadapan jeung barat mun urang kuari membaca kadinya deui inget ka almarhum Gus Dur ieu preteli dunia kabeh neuleuh aya naon ieu horenganan dek dirapihan Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah yang masih kini nyaritakeun tentang diat panjang lalakonna soal jinayat soal kisos soal diat walaupun eueuh nu ngalaksanakeun terutama di negara urang lantaran di negara urang malain make undang-undang Allah lain make kitab Al-Qur'anul Karim nu diterapkeun di negarana tapi urang memakai undang-undang Walanda make undang-undang demokrasi ialah make HAM jadi rubah-robah atuh hukum teh kumaha hayang manusa nu nyieun hukumna bae satungtungkeun kanu ngemas hukum dilanjut salagi ngarugikeun mah dirobah di negara urang dipasrahkeun hukum ka DPR diolah di DPR sanggeus dawa kesepakatan dibuatlah undang-undang setelah dirancang undang-undang aya kesepakatan ditetapkeunlah undang-undang tersebut geus kira-kira kurang pas hapus nyieun deui undang-undang kitu bae nu rek nyieun undang-undangna nu bakal kurang dipilih engke ialah dewan-dewan perwakilan rakyat ialah nu bakal nyekelan negara maju mundurna negara aya di leungeun dewan dilaksanakeunlah ku pemerintah hasil daripada rancangan dewan tah eta nu endek ngarancangna nu bakal ngalanjutkeun maju mundurna negara nuku urang bakal dipilih teh baik ti Golkar, ti PDI, PKB, P3 jeung sajabana ieu nu bakal nyekelna masih kene lehoan kene orok bedongeun kene teu nyaho kahitut bau nyahonangan hitut teh seungit mantak deuk kumaha majuna negara teh jageuning nu rek ngarancang undang-undang kos kitu kuari kudu aya diselapkeun cewek
kudu aya di DPRT awewe pelengkap boro-boro mikiran negaranya mikiran diri sorangan ge awewe mah asal kasinggung saeutik merenyi nyawa sia merenyi berbayi ceri manya dek urusan negara merenyi destempas sebenerna mah tapi kos gitulah pemikir-pemikir Indonesia asli eta teh menang bangsa Indonesia lain nang saha atuh tekanan ti orang bule ti orang barat kok bisa kos gitu sih agar lebih hancur negara Indonesia mun ku urang dicaritakeun nu sabenerna bakal muringkak bulu nu mantak daripada muringkak bulu moal dicaritakeun gitulah Indonesia rancangan undang-undang nu kamari geus disaksian kurang kabehan ternyata kembali ke orla deh ke orde baru naon nu di zaman orde baru dihilangkan ketika reformasi ternyata ditumbuhkan kembali kepada asas tunggal murni Quran mah dilecehkeun moal aya sanksi tapi Pancasila dilecehkeun mesti kena sanksi padahal Quran mah dicekel nage kudu boga wudu Pancasila mah didiukan ge eueuh nu ngalarang tetapi praktekna awas hasil menang bangsa Indonesia lain tekanan di luar negeri orang Indonesia nama lalugu orang Indonesia na balager piawai rarapi tapi ketika manehna dijadikan wayang ku orang luar kos kieu lah bentuk negara buktina ketika nyana pulang di kantor bak kembali ke rakyat ngomongna agamais seakan-akan Quran aya di dadana aya di otakna ketika kembali ke kantor Quran geus teu kadelese ti ketik acan nu aya adalah Pancasila jeung demokrasi lain ulah tetapi pelaksanaanna adalah teu jujur jeung teu adil dek datang ka iraha wallahu a'lam mantak lamun urang teu bisa ngabenahi diri urang nutur-nutur nu kararitu rugi ka bina-bina terutama para penegak agama kiai ustad geus nyaho mararengkolna para dewan geus nyaho teu jujurna pemerintah nuturkeun salah tak mun deket ke pemerintah tuturkan ucapan Kangjeng Nabi paling hebat dalam rangka jihad nasihat ka sultanil jair pemerintah anu lacut nasihat tugas mui nganasehatan pemerintah tugas kiai nu aya di partai nasehatan pemerintah partaina silahkan bercokol tetapi giroh nasihatna timbul ternyata barang ditaliti kurang pemerintah teh orang dikaluhan irungna teu bisa nyebut cau teu bisa nganasehatan boro-boro sekup nasional di partai sorangan ge orang milu dahar di jero partai milu meliban milu ngahadean dapur atuh deuk kumaha nganasehatanana jadi loloh diloloh kebo teh geus teu meunang ka mana-mana tah parab tah cai tah pirunan
diloloh ngarang digawe teu jamalupun teu lakian bae gawe kebo ieu mah sia mah kebo os itu tak kebo tuh atuh ayeuna mah hayang di nasional dimui nasehatan atuh kulantaran lain maksud dengan nasehatan aya hiji dua ge nu bermaksud teu kuat kos kitulah mantak almarhum Zainuddin MZ ketika ngobrol jeung kula terakhir ngobrolan terakhir saya tidak akan kembali lagi bercokol di dewan. Emang kenapa Pak Kiai? Ternyata ini bukan nasihatun sesakjana, bukan nasihatun. Wah, ambalaya. Nah, jadinya nangis ngomong luas tentang di pemerintahan. Maningan mandiri. Cenah ajur negara kabehan yeuh cenah ajur. Lantaran geus teu bisa dinasehatan. Mana pemerintah nu nurut ka kiai? Kiai nu kudu nurut ka pemerintah. Kan ngaranna tidak take and give. Tidak saling. Mun kitu mah pemerintah dinasehatan ku ulama nurut. Ke ulama diajak musyawarah tentang pelaksanaan hasil daripada dewan. Namun memang ieu manfaatna gede jeung teu bertentangan jeung agama. Hayu atuh kiai mana nu mureurejeungan jeung pamarentah. Lantaran tanggung jawabna gedean ulama. Pamarentah mah aya pertalian jeung duit, ulama mah tanggung jawabna lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Emang kita tanggung jawab gitu ulama. Parangsa. Mantak kipudoli ngalayang ge unggal peuting. Eta tanggung jawab pemajikan anak. Aduh. Kos kitulah keayaan di negara urang. Kieu-kieu di negara urang pemerintahna atuh dulur urang, tetangga urang. Ya tetep bae urang secara pribadi mangageuing bae. Ai kageuing alhamdulillah. Henteu urang geus lepas tanggung jawab urang. Makin gede, makin kredit negara urang. Makin parah ngeblesek. Aset-aset negara geus dikuasai ku asing 70%. Mulai urang hareuda dek di ka mana ke negara urang. 70%. Saha nu nentang dibukakeun ku kula. Aset negara geus puguh nu jelas-jelas rakyat nyaho nu can nyaho tinggal 30% deui ge eta mah nu geus kos kitulah nu mantak anu sanggup jadi presiden untuk memulihkan sakit anu kritis keur sakarat itu Indonesia dicekel suku aduh dicekel leungeun aduh dicekel kaceuli-ceuli nyeri. Iya mah geus keur diimpus negara Indonesia. Saha nu bisa nyageurkeun calonna ieu adalah Bung Jenggot. Duduk nyageurkeun negara. Abu Rizal apa mungkin bisa nyageurkeun negara? Puguhnya ge hirup ku ari babelesekan di dinya. Jokowi apa bisa bakalna ieu teh nyageurkeun negara sementara di deuleu ku ari langkah-langkahna terlalu berat ka ditu. Kuno mengamati mah sanajan di imah bae, oh bagus mah bagus bae, tapi kecenderungan hatina lain kepada bangsa nu beragama Islam.
di kumaha negara teh marukan gua atuh cenah urang jeuleu bae maningan Megawati bae kondena geus seragam masa dek terus ke negara terus coplok puguh kamari ge sabaraha nu coplok keur dicekel ku nyana aset negara gideg nu ngarti mah dicekel deui ku saha atuh ieu teh ku Prabowo can kanyahoan aya penyakit di jero anu sulit diutarakeun masih mangmang mungkin ku Nasdem pernah menghasilkan naon nyana kan kos kitu dek nyekel negara teh lain sambarangan mentak direncanakan karena ieu can pas pamajikan SBY baelah urang taekeun atuh maning ditaekan ku SBY ngajediat jadi calon presiden nu mana ieu encan aya mentak bakal nanti dipilih mana kuari keur neangan ke lembur jang calon presiden kamari geus didelekeun bae tah budak tah keur nungtun kebo ieu asana ieu adil ye jujur ye lain lalagaan kuari keur di pikiran ku teras atas tentang capres anu bisa nyageurkeun negara berhadapan jeung barat mun urang kuari membaca kadinya deui inget ka almarhum Gus Dur ieu preteli dunia kabeh neuleuh aya naon ieu horenganan dek dirapihan dek nyageurkeun negara ngan bangsa can kuat jeung can paham lain nu dihandap nu dihambat mah teu gampang dilaluhurna sebab nu dititipan terlalu banyak kemudian engke bakal berlawanan mentak urang mun dongeng ka tukang deui loba nu kaduhung lain kula ngan teu diucapkeun ku para politikus teras atas sebenarnya kaduhung aturan geus lain kos kieu negara urang kakarak ngartina setelah wafatna Gus Dur ngan teu bebeja isin aturan geus berubah wajah nu kamari ieu camat ngomongkeun dicekel ku Gus Dur mah cenah urang teu puguh naon nu kudu digawean poe ieu jeung naon nu kudu digawean poe isuk camat anu kurang mikir kos kitu kuari mulai karasa justru nu diteangan teh kuari manusia anu berpikiran kos Gus Dur saat kuari diteangan kos kitu sedengkeun kos Gus Dur ngan hiji-hijina iyalah kandas moal ngomong gitu kula lamun kula henteu rek dijadikeun presiden presiden abal-abal panjang tah mun nyaritakeun negara bakal panjang menyelamatkan aset nu aya ge geus hese dek dicokot deui komo mengembalikan nu 7% ulah kabeh kena 50% eungap jasa satungtung kos ieu bae rakyat ieu tetep genjlong bae nah ieu kamari lamun mengamati ketika rancangan undang-undang dasar emang kumaha hasilna kos kieu balik maka ieu mah ngobrolnya tekanan marukan kumaha negara urang kok teu mandiri kunaon sih hasil sekolah
hasil belajar di luar negeri mantap naon rempugan mandiri jang bangsa jeung negara cenah eta mah kudu perang atuh masalah sebab teu perang mah moal pinter nganaon ge jelema mah perang aku pinter kamari ieu keur zaman urang perang jeung Belanda nu mantak kuari sesa-sesa aki-aki barisa penca gara-gara perang Pak kuari mah barang perang atuh penca paroh deui Pak paroh deui cadep jotos tangkis set kapiring tek mantap hasil gajotosnya kapiring gitunya nah ieu mah keur carita urang ngaji ngan sakadar ganjaran koleksi agama di jero hate dan dilaksanakeun teu kaji andai kata Ki Zaid ngabunuh Ki Umar setelah disidangkeun ternyata benar bahwa Zaid adalah pelaku pembunuhan terhadap Ki Umar dijatuhilah hukum qisas karena bunuh kembali ahli waris Ki Umar minta damai ternyata diterima damainya kuari minta tarkhis turun tina yang semestinya kudu dibunuh kuari dibayar dengan diat 100 onta 100 onta mughalazah ayam mukhaffafah cerita mughalazah bagi tilu onta iko 30 onta jaza 30 jeung 30 genep 10 sisa 40 wa arba'una khilfatan 40 onta khilfah nu keurareuna diputuslah ku negara bahwa Zaid harus membayar diat kepada keluarga Ki Umar siap cek Zaid temenang diengkekeun deui kudu fauron haritakeun aset Ki Zaid tampung belikeun ka onta 1 onta 20 juta kali 100 berarti 2 miliar duit nanggeus aya tinggal dibelikeun ku ari ka onta ternyata lantaran di Indonesia mah onta aya hiji 2 ge di Taman Safari teu betaheun tamari geus bebe Jawa duh tidak betah cek kena ini dingin saya pengen kembali lagi ke sono ke Saudi Arabia di sana mah enak makanannya ada korma ada kacang mismis kismis baru di sini saya dengan jagung terus onta teu betaheun ngadahar jagung coba jagung orang Kendal jagung mah jadi beda hewan dia teu betah di paling sulit menangani onta di Taman Safari sebulan 2 bulan 3 bulan kuruk balik deui ka ditu nyokot deui nu anyar teu betah onta teh teu betaheun sebabnya nama teu betah di negara tropis kudu di negara panas bae lamun deuk tiis sakali nya geus ngarti sebab 10 tahun sekali tiris datang nya geus siap-siap kan onta ge nya ceramah hati-hati kita menghadapi dingin siapkan jaket jadi tebetahnya di Bogor ini angan onta 100 hese di Indonesia dibelikan ke onta teh onta teh imah hisi wa imah syar'i
lamun hisi kenyataan anak memang teangan di Jawa Timur neangan di Jawa Tengah neangan di Jawa Barat kabarnya ya akeh wedus kacang onta iku laka ge ya Allah neangan kuari ka Sumatera yang akeh ku monyet onta ya laka maning terus ke Medan kan itu paling jago uwa paling siamang taye kumaha teh secara isi kenyataan walau dimat lamun memang secara nyata geus palem godim alpudinarin nurutkeun cegal kodim wajib ngaluarkeun 1000 dinar kemudian atawa 12.000 dirham nurutkeun cegal jadid eta adalah kudu dikeluarkeun hargana onta bae pemberitahuan yang bernama Pasahlan yang dari Kampung Melayu harap pulang dikarenakan saudaranya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi kepada Bapak Sahlan, tapi Sahlan Kampung Melayu ke Sahlan Cikupa ge milu balik bae deui. Sahlan Kampung Melayu harap pulang saudaranya meninggal. Ayakal qadim ayakal jadi Imam Syafi'i 2 kali ijtihad pertama di Irak Baghdad, ijtihad kedua di Qahirah Mesir. Untuk kedua kau Imam Syafi'i qadim jadid wal qadim khilaful jadid wal jadid khilaful qadim. Qadim lain jadid berbeda jeung jadid, jadid lain qadim berbeda jeung qadim. Aikal qadim maaf tasyafi'u bil Iraq, keputusan fatwaan Imam Syafi'i di negara Irak yakni di Baghdad. Kaul qadim seluruh keputusan hasil ijtihad di Baghdad Irak qadim. Lamun kal jadin maaf tasyafi'u bil Qahirah fatwa nadim Mesir na eta kaulna kaul jadid. Seluruh hasil fatwa ijtihad Imam Syafi'i di Mesir adalah kaul jadid. Maka bagaimanakah ketika ta'arud kaul qadim dan kaul jadid? Iza ta'arudal qadim wal jadid fal jadid muqaddamun ila. Ketika perbedaan antara kaul qadim jeung kaul jadid, jadidlah nu dicekal ngan aya nu diistisna beberapa masalah. Ieu mah keur carita kitulah keputusan Imam Syafi'i. Jadi nurutkeun cekel qadim mah ketika di eta nagara onta geus bae putus 1000 dinar uang emas. Lamun 1000 dinar per dinarna 4 gram, 22 mili, taruhlah 4 gram baik. Sadinarna 4 gram kali 1000 dinar. Berarti seberapa? Berarti seberapa? Sekali deh siapa ngajina sing ngalamun. Sadinarna 4 gram sedangkan 1000 dinar. 1000 kali 4 berarti seberapa?
4.000 gram berarti sagramna 500 juta berarti 4.000 gram kali 500.000 4 kali 5 22 miliar mal bodoh ulama jahe tulang batur sih kira tinggal macaan doang mal salah mal kata dia bukan mal salah ya Allah ya Rabbi kan. Nah menurut kau jadi 12.000 dirham 12.000 dirham aya dinar aya dirham lamun make uang dirham cuman 2 gram geus 2 gram kali 12 2 gram sekian mili hampir 3 gram keur carita 2 gram 2 gram kali 12.000 2 kali 12 berapa 24 nah bedana seetik mun tadi 2 miliar cekal jadi mah sekitar 2,5 miliar aya perbedaan seetik nah ilah cokot kaol jadi berarti 2,5 miliar andai kata eueuh onta kumaha lamun memang ayeuna mah deuk digantian bae ka hewan anu aya lantaran di Indonesia maneangan onta moal aya paling ge aya hiji dua di taman safari atawa di kebun binatang kudu dibutuhkeun ieu mah 100 kumaha mun ka Cisoka bae ka Haji Nurjaya neangan kebo oh masalah Haji Nurjaya bae untung ngegede nya neangan 100 kebo dikiaskeun oh masalah sapi munding masalah lantaran memang negara urang onta tapi wa in wujida ba'dun ukhizawaki matal baki andai kata di Indonesia teh onta teh aya barang di teangan di Jawa Barat ternyata aya onta ngan aya ge 20 onta aya orenganan di Cianjur sekalian miara embe miara onta lu lumayanan jaknya sugan laku ye onta ye dipiara kunyana boga 20 nu dibutuhkeun 100 ternyata aya 20 kurangna 80 wa in wujida badun ukhida aya 20 di Cianjur sokot sesana wa qimatal baqi harga sesana nu 80 deui hargakeun sabaraha kurang kumaha ku ari lamun ngabunuhna awewe wal maratu kanis birajulin awewe masa kumaha dina segala rupana ge saparo lalaki mun lalaki 100 onta awewe mun ngabunuh berarti 50 onta itu kene khunsa mah wandu teh boga alat vitalna 2 alat awewe aya alat lalaki aya 2 nya namanya rengel bae itu satungtung manehna nancan kanyahoan ka mana kecenderungan hatina eta teh khunsa muskil ngaranna ketika kanyahoan kecenderunganana dihukuman lah sesuai jeung cenderungnya na nganyahokeunana supaya ulah muskil kumaha khunsa sedangkan dia kan ngabunuhnya na eta kan nganyahokeunana lamun keur balik teh mah meme balik ge geus kanyahoan hiji ku ahli fikih teh diteliti hudang isuk-isuk ieu alat nu 2 heulaan mana coba mun kieu lamun kieu ternyata heulaan sok dinu senyum wer oh cewek berarti ya lamun kaluarna tinu nonton berarti cowok tinggal gitu eta keur leutik deh geus kanyawan kan lamun bapana maot
nyana kan muskil kene sedangkan umurna kakarak 5 tahun kapan ieu dek diparoid tah ieu kaasupkeun lalaki tah cewek ieu nah cara nganyahokeun ki lamun dek dibagi langsung atuh dek ditangguhkeun bae ke datang ka balik mangga lantaran dulur-dulurna mau kuari bae geus ya babari bae piki mah kieuhna heulana ai bogoh macan kanyahoan kieuna ka mana nu ti heula ka eta hukum kos itu babari ternyata geus dewasa kecenderunganna kuari mah ieu nama siapa kamu saya Betty oh Betty kamu senangnya sama cewek apa cowok sih saya senangnya sama cowok bener iya kalau sama cewek ih jijik si aja sata Betty oh berarti ya lantaran resepna ka cowok status jaro berarti cewek lamunnya le bogona ka cewek Bet ya saya jangan Betty namanya tuh dulu kenapa saya dinamain Betty habis siapa saya Rijal Rijal pakai abu nggak boleh abu-abu Rijal lah oh berarti cowok atuh sebab senengna ka cewek tah eta geus teu muskil deui tapi aya bae nu muskil keneh begitu datang ke gede kiina bareng bae lamun keluar bareng cer dua dihandap keluar tiluhur keluar saya baca ulama aing neuk kumaha ieu kieu unggal kieu bareng bae barang datang ka dewasa ditanya sia bogona kasa aing mah akur bae kalalaki resep kawe resep sugan gedean kasa teu akur bae mun teu resep kabeh muskilna kan terus tah ieu ngaranna muskil kos kitu khun sa muskil dak diatur ku ulama geus eueuh anu katinggal al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madin selesai cek Kangjeng Nabi di akhir kula sangat khawatir naon cek sahabat tuh dikhawatirkeun nu dikhawatirkeun teh umat kaula engke bakal loba anu ngakuran ka umat Kangjeng Nabi Lut alaihi salam cek sahabat masa sih ih coba Lutiyah cek Kangjeng Nabi bangsa kaum Lut lalaki geus embungeun ka awewe reseplah ka lalaki ngadungling geus reseplah ka lalaki deui keur ieu mah cak urang mah nya lalaki resep ka lalaki tapi ternyata barang urang hirup di tahun 2012 lain di kota besar bae urang geus menyaksikan di kampung lalaki resep ka lalaki awewe resep ka awewe homoseksual lalaki resep ka lalaki lesbi awewe resep ka awewe teu kudu ka kota besar di sekitar pasar kemis ka kampung ge geus loba anu gideg indungna lantaran masa anak kula awewe bobogohan jeung awewe deui heran cenah kula mah cak indungna manja sila lawan bogoh ka awewe deui cenah ieu kuari keur bobogohan jasa cenah ieu malah minta dikawinkeun cak mana kumaha ngawinkeun lah ieu moal dicaritakeun kampung manana geus loba nu laporan ka kaula lain sakampung bae lalaki resep ka lalaki baheula mah perkumpulanan di Pasar Anyar Tangerang kabelah dieu aya didoyong diubrak-abrik pindah ka pasar kemis cinta kumaha jan loba lalaki bogoh ka lalaki nah eta keur carita di Indonesia urang tingali ka ditu ka Amerika DPR Amerika di ke Presiden Obama dipaksa ku rakyat anu homosek supaya mengeluarkan undang-undang lalaki mesti disahkan kawin ka lalaki di demo Obama matak lulumpatan jana karangkas betung saya di demo cenah ieu waduh Obama karangkas kos Obama loba nah ternyata Obama teu kuat parlemenna ngayakeun musyawarah darurat desakan daripada rakyat Amerika timbullah satu hukum sah laki-laki kawin dengan laki-laki disahkeun ku Amerika
Negara kedua Perancis, negara ketiga Inggris, negara keempat Jerman, negara-negara kapitalis, negara-negara liberal geus ngasahkeun lalaki kawin ka lalaki dina irsadul ibad ngaji urang ditungtung. Oh iya horengan anu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi, umat kaula engke sangat khawatir, teu dikhawatirkeun urusan nu lain mah, tapi ieu bakal nalut ya bangsa kaum Kangjeng Nabi Lut, lalaki resep ka lalaki, awewe resep ka awewe. Ya Allah ya Rabbi, tidak menutup kemungkinan di Indonesia engke mun geus loba dituntut DPR. DPR tuntutan awal penyakit nu terjangkit nu sulit obatna HIV virus karena pergaulan bebas di Amerika minta dialokasikan geus di pinggir laut. Mantap lamun ke Amerika coba gaya di pinggir laut ulah sembarangan kadinya eta baris anu virus jeung virus. Di Indonesia khawatir lantaran loba orang Amerika, orang Inggris, Jerman ke Indonesia, orang Belanda. Nah, make kondom, asalna aya kondom teh ya, eta tah untuk menjaga kos karar itu. Ternyata aya warga Bali kena virus AIDS. Mohon ke pemerintah. Ternyata begitunya geus ngomong, lain hiji horeng di Bali teh ya. Mimiti aya belasan, kabelah dina puluhan. Col di Yogyakarta, mahasiswi mangkani, ait col di Jakarta, di Bandung, dikumpulkan ku pemerintah orang, lantaran eta mah bahaya. Col di Jatiuwung, ya kari, teu bisa, aya obatna nu Gusti. Obatna. Tah ieu teh kuari geus mulai minta tuntutan ke pemerintahan encanon gitu melambung bae isin kene karena geus ratusan di Indonesia, Masya Allah, bahkan geus ribuan. Ca Indonesia nu aid geus ribuan, anu homoseksual geus ribuan, tidak menutup kemungkinan sarua terjadi jeung di Amerika. Lamun geus kos itu kumaha? Ilah negara liberal mah kos kitu. Dia lain kudu dikitu-kitu. Nah, balik deui bangsa Indonesia ka aslina, manta kunaon? Ja bangsa Indonesia mah agama isi baheula ge. Dicekelna teh ku pemimpin-pemimpin agama Islam Al-Qur'an. Balik coba ge ka Al-Qur'an. Hate masing-masing, ulah korupsi, ulah mabok, ulah zina, aman. Moal aya nu meuli kondom ujian. Kuari mah kondom teh wah wahara datang ka lembur-lembur. Lembur kuari di lembur urang teh emang henteu aya nu nyieunnan kondom. Nyieunnan kondom kuari teh di lembur urang dengan ukuran yang sangat besar. Seuri tolol kudu nyaho bae. Karena yang orang luar negeri jadi rada gede. Nah, jin yang orang Indonesia ya ukuran sedang-sedang lah. Ieu nandakeun naon ya Gusti? Pabrik kondom lagi di Pasar Kemis. Iya emang teu nyaraho emang aing teu nyaho atuh sia leuwih nyaho aing nyaho keneh di Pasar Kemis pabrik kondom teh di urang. Masya Allah karim. Nah, balik ke Al-Quran aman ya kos urang kos kieu urang mah atuh aman bisa ngomong jelas teh atuh urang mah lain pelaku penonton doang sekali-sekali cobaan lah coba. Ayo negara acak-acakan sih hade kaharepna wallahu a'lam. Keur urang leutik dipimpin ku DPR nu rapi deres. DPR nu eta zaman kolot urang geus areueuh kuari. DPR nu kuari acak-acakan. Calon DPR nu bakalna leuwih acak-acakan. Ndek diharepkeun beres kumaha negara. Kiaina nu baheula gede karena Allah na rapi. Di zaman bapak urang geus teh aya tek zaman-zaman kabelah dina kiai geus teu karena Allah acak-acakan isuk pageto di zaman anak urang hancur ujian sanu abdi di karena Allah na jauh atuh geus eueuh mah kiai make sertifikat nah naonan kiai make sertifikat coba
geus berarti ngalengitkeun karena Allah. Ih, ai anu karena Allah mandek dikiaikeun dek enta tuh sabodo aing mah magaan ngaji bae. Sia ka aing nyaikeun kumaha sia aing kabuyakeun kumaha sia ka aing mah ngaji atuh lulus. Sia ka aing sia bae atuh lulus. Nu penting ngaji pake beres. Sia dek nyebut mang haji, dek mang tolol, mang goblok gak salah. Karena Allah ngaranna. Ai ke sertifikat, engke sertifikat kiai digadekeun ka bank. Haji Pudoli geus siap bae nek ngagadekeun. Ya ujung-ujungna dek kumaha negara ji. Nu ngadidik karena Allah kos kitu ujung-ujungna. Kabeh diulik urusan keduniaan. Iyalah kiai bermakna kapitalis. Ieu nu keur dikembangkeun di Indonesia teh. Ideologi kapitalis geus merambah ka kiai-kiai, ka ustad-ustad. Masya Allah. Deuk kumaha nasib bangsa kahareup. Wallahu a'lam. Untung urang di Jawa Timur aya keneh kiai nu karena Allah. Sanajan direntok. Untung di Jawa Tengah aya keneh nu lillahi ta'ala. Sanajan direntok terus. Disinisan terus. Karena Allah sia sinis. Rombongan sinis sia terus aing ngajalain ka sia ka Allah. Dek dingiaikeun sia ka aing. Hoi. Dek ngaustadikeun sia ka aing. Mua enggak? Dek ngamangajikeun bae. Ulus. Dek si tolol bae atuh kumaha sia bae. Pokona aing mah ngaji karena Allah. Geus beres titik. Geus tukur make sertifikat. Kumaha ieu? Untung di Banten masih kene aya anu karena Allah lillahi ta'ala. Lamun geus nu karar itu ndek kumaha engke kahareup. Ieu acak-acakan teh karena henteu lillahi ta'ala. Nu mawa beres teh lillahi ta'ala. Lurah neangan nu lillahi ta'ala. Allahu akbar. Rapi gerage lamun lurahna karena Allah, camat karena Allah. Ngomong doang pan kuari karena Allah. Bahkan mun urang nyaritakeun coba atuh lurah karena Allah aya jadi lurah sih karena Allah kumaha can nyaho-nyaho aja. Atuh komo ngalaksanakeun atuh. Ya Allah ya Rabbi Karim deuk kumaha. Onta onta. Wal baratu wal hunsa. Kadis firajulin nafsan carita ngebunuh awak-awakan juran carita penganiayaan tentang tatu-tatu wa yahudiyun wa nasraniun kafir Yahudi kafir Nasrani sulusun muslimin seperti lu lamun 90 30 ngaranna seperti lu teh tinggal nu 10 deh bagi tilu berarti 30 perempat. Wa majusun ay Yahudi ma kitabna Taurat ay Nasrani ma kitabna Injil pengakuanna doang padahal mah Taurat jeung Injil geus muharraf tahrif geus dirubah dalamun asli Taurat jeung Injil mah pasti iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir Majusi 2/13 muslim leuwih wa kadza wasariun kitu keneh sarua jeung kafir Majusi kafir Wasani anu nyana boga pengamanan di negara urang andai kata nyana ngabunuh ieu sulusa asyara wal mazhab nurutkeun cek mazhab sanyana jelema nu teu datang ka manehanana ajaran Islam mun nyana kenyekelan agamanya teu dirobah diatna adalah diat agamanya andai kata aya Hindu teu pernah datang ajaran Islam ta eta teh nyana cicing di pakulonan cicing di kutub ngan geus hese kuari mah nu teu datang ajaran Islam hese. Aya radio, aya televisi, komo aya nama, aya HP, wah mengglobal kemana-mana ini. Jadi geus hese nyarita informasi agama, ieu mah andai kata informasi agama, nyana teu ganti agama nyana bae
andai katanya ngabunuh kemudian musyawarah tentang diatna kumaha cek agama jana wa ila lamun teu nyekelan paka majusi faslun wallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقه الحديث tawi kilahiki iku suwiji babale tetep ing dalem martelakeun fikih hadis Iji sifabu du'ai lima mutawi kang awal iku den sunahkeun ngaduane imam wa bilan pirang-pirang naibe imam qabid zakati ingkang narima kabayang zakat li ahli hal musakina kadue ahli zakat kang zakat kabeh Wa utai kang kaping done jawazu sholati kunang maca doa ala ghairil anbiya ing atase lian pirang-pirang nabi istiqlalan al istiqlal nunglan wa bihi lan kalawan jawazu sholat ala ghairil anbiya qala Ahmad Wajah sabah Imam Ahmad akhdan bi zahiril hadis kena arah maham kalawan zahir hadis bi qawlihi ta'ala lan kalawan dawan Allah ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum Allah alam bimmarad yakhud ngalam sirah min awalihim saking birang-birang hardan la sadaqatan ing sadaqatu tahirum kang nyuciakeun ya sadaqahum ing naswatu zakihim lan ngabersihakeun ya sadaqahum ing nasbiha kalawan sadaq wa sallilan ngadua sirah alaihim ing atasin las inna salataka ing satuhune doa sirah sakanun iku dadi kasakinahan katentreman lahum kadue kaum Qulul jumhur lan wajah sabah jumhur la tajuzu sholatu ala ghairil anbiya istiqlalan Orawan lang apa ngaduakeun niat aselian pirang nabi hala istiqlal lian la sholat Nasatuhun la sholat ta'zimun lima yusalla alaihi ku ngagungkeun kadewong kang dan sholat ya apa alaihi ngataseman wa ta'zirun lahu lan ta'zizun lan iku ngamulyakeun lahum kadueman wa huma lan utaya ta'zim wa ta'ziz mukhtassan iku kang den tamdukeun karone bil anbiya kalawan pirang-pirang nabi inda zikrihim ing dalam nalikane den tuture ya anbiya wa jawabulan ngajawab ya ulama anil hadis saking hadis bi anna salatahu kalawan satuhune doane kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mahmulatun ala doai faqat iku kang den tanggung geuning atase doa balaka laisa biha makna tazim lan orana iku tetep yang dalam salatuhu apa makna ngagungkeun alladzi ikhtassa bihil anbiya yang dari matang tu bihi kalawan ladzi apa pirang-pirang nabi Massalatu ala ghairil anbiya ingnahin orang mau kitab mah dicoret ku orang dicuret-coret aya urut na coba nutu mondok nyoret naon ayo Massalatu ala ghairil anbiya mantak mondok atuh Massalatu ala pentinggalan zaman teu mondok mah di akhirat urang boga utawi hiji bakal nungtun kana surga nutu mondok mah dibebas-bebaskeun Massalatu ala ghairil anbiya mantak kiai mah ustad santri geus teu kudu salat nyeunan utawi bae Massalatu ala ghairil anbiya napun utawi salat ngada salian birang nabi wal malaikati lan birang-birang malaikat taban na anut iku fajaizatun maka kang wenang ijma'an alai ijma'an aliyid wallahu a'lam bishawab
Bismillahirrahmanirrahim. Fala tu'rafu maratibur rijal. Maka Raden kinawaruhi apa pirang-pirang pangkat rijal illa bi ashabiha. Angin kalawan pirang-pirang kanca nia rijal. Masyayikhiha tegese pirang-pirang guru nerijal. Jelema geus diangkat jadi wali morosot ngagejubar deui pangkatna coplok hiji ku sebab bisa babil harfi pagaweanana nyana anu tatadina nyembah ka Allah kalawan manut luar biasa kuari nyembah ka Allah na geuneuk malekmek aya gorod-gorod bangsa duniawi hayang diangkat jadi depag ibadah yang diangkat jadi MUI, ibadah yang diangkat jadi ketua NU, ibadahna yang boga pansa, ibadahna ceramahna yang kebeli Fortuner atawan teu hayang jadi keketuaan gitu mana naonan NU atau aing mendek partisipasi bae itu kene di negara aing mendek berjuang bae Allah manyahun ye ngan aing masugan we ku ayana kitu dibere kamuliaan ku Gusti Allah sarua morosot hayang mulia hayang agung hayang di kiai-kiai naik hayang di buya-buya mun ngariung gelasna dua nyana marah hayang opat leg-leg Gus ya gelas nyana mah keur ngaji ge ngopi bae ieu teu beres wa huwal hamdusu hamba joret nomor keduana makhfudun bil idhofat nyana makhfud handap yani ngegejebur ku sebab didapatkan al arazil was sahbati babarenganana jeung jelema-jelema nu teu boga pangkat munggu Allah terlena nyana ku sebab nyana babaturanana jeung DPR milu nyana kabeleteran babaturanana jeung pamarentah nu zalim milu nyana babaturan jeung pengusaha jeung calo anu sok biasana ai calo mati nu bogana hargana 100 dijual ku nyana 150 eta duit siluman Kiai ngadoakeun aju kiai milu berjuang jihad fi sabilillah. Aduh, eta nya gabeleteran geus kitu morosot. Nyana ku sebab ngahiji jeung babaturan nu teu beres ka bawah sakaba-kaba. Al-mar'u ma'amman ahabba al-mar'u ala dini khalilih man ahabba qauman husyira ma'ahum pokona mah kumaha batur diukna mantakla tujalisul mauta fatafutu qulubukum ulah sok lulungguhan babarengan jeung nu pararae kajen teuing kadeleuna hirup oreng paeh dadeh saha wa manil maut ya Allah gal ar-ragibuna fid dunya al-muhibbuna lah jelema nu cinta dunia nu demen kana dunia urang babarengan jeung bupati nu cinta dunia kajen nyana make sapari kajen nyana make sapatu herang oreng paeh
babarengan jeung gubernur orenganan gubernur paeh babarengan jeung pengusaha orang pengusaha paeh babarengan jeung kiai-kiai Golkar orang kiai modar iyalah urang ulah sok ngabarengan jeung nu kitu lantaran kabawa hate urang paeh urang lamun nyaho kadar jelema eta bahwa jelema eta paeh urang ge moal daek ieu babarengan jeung nyana kulantaran urang teu nyaho bahwa nyana paeh urang milu saideologi horeng-urang jeung nyana pada pararae kecuali lamun urang geus kuat ajeun teuing urang babarengan jeung saha ge urang geus moal robah sakali cai laut dihijikeun jeung cai muara cai kali cai sawah tetep cai laut moal bisa ngahiji jeung cai nu sejen eta mah kakarak meunang bahkan ditugaskeun ku Gusti Allah titah ngadatangan jelema-jelema zalim jelema nu munafik boga cara tersendiri nyana dakwah guys sebabnya geus jadi pilihan Allah ieu malamun urang erek ibadah ka Gusti Allah dina bidayah urang api kunaon ai barang geus jadi di luhur nihayah endahan terlena urang kumaha dongeng kibar sisok 500 murid mun ngadoa ngebul kibar sisokna nyahoun doa diterima jeung teu ditarimana bahkan kibar sisok bisa lulumpatan di luhur hiberan ku hebat-hebatna ilmu kibar sisok tapi ternyata hubu dunya nyana iyalah gara-gara cinta dunia bar sisok maut keluar tina agama Allah na'udzubillah min zalik wa min zalik jelema hebat eta tergantung guruna baheula budak SD palalinter lantaran guruna hebat ngadidik ti mimiti angka hiji urang dididik nyeun angka hiji sapoe angka hiji saminggueun naik ke angka 2 saminggueun naik ke angka 3 saminggueun tarap tila rapih jasa ngadidik guru teh urang geus bisa ku harima kelas 1 tulisanana dina angka-angkaan jeung nulis ae ke kelas 2 pertengahan urang geus diajar tipis tebal caranya di pagahan kunyana ye nyekel kapurna kieu ye nyekel penana kieu di pagahan anggangkeun seti kemudian ditendetkeun anggangkeun deui ditendetkeun emang nganggang tendet ngeunah teh sebenarnya sia mah ka mana bae tuh nulis ieu nulis keluar ti SD teh geus rapih tulisanana ngitung geus bisa dididik ku guruna geus nyahoan keluaran SD eta mah hebat lantaran guruna hebat keur carita SD carita urang kitu masantren asal keluaran tidinya bae amil jurumiyahna hebat keluar bae ti pasantren eta pasti alfiahna hebat keluar di pasantren eta pasti bae bilagahna hebat keluar di pasantren eta mah geus teu kacarita urusan ngaji nama ngan apik hebat guruna ngadidik apik muridna ge bakal milu ararapik guruna ngadidik teh ibadah murid bakal milu jadi ahli ibadah guruna bakal ngadidik kitu pencak murid bakal teu meunang salah saeutik aya kararas liwat dijotos tergantung guruna itulah didikan manusia ku guruna lamun aya kiai kopeahna miring muridna ge milu miring lumantak kanyahoan asal kopeah miring we pasti murid anu lamun aya make samping calanana ka handap pasti ieu gentur lain deui mah kos kieu mah lamun aya nu jubahna naek ka luhur sampingna ka handap pasti picung
lamun aya ieu mah jubah ka luhur sieun galedeg hadap sieun cacing ieu mah khuruj teu kajahoan bagi ku guruna kadeung ku kos gitulah cerita tentang seputar kehidupan manusia secara umum. Kuari manusia geus hebat, dididik peralatanana, dididik perpikihanana, sangkan ketikanya nang urusan batin geus teu perlu tu nyatanya deui. Moal jadi atuh dididik batin lamun masih kena zahir perlu tu nyatanya. Pan zahir manggeus diliwat ieu mah neuk ngadidik teh deuk ngurusan batin nu mantak zahir teu perlu aya nu ditanyakeun deui mantak kudu fikih heula beusi di tengah perjalanan keur ngopenan batin zahir aya nu himeng atuh pan teu puguh ieu teh deuk ngurusan naon tah kitu caritana supaya wungkul ngadidik supaya wungkul ngurusan batin zahir teh kudu diheulakeun pesing ke wudu kebenaran wuduna eueuh cai nah kudu kumaha teh kudu nanyakeun pertayamumannya geus nyaho ilmuna ketika manehanana salat kemudian teu nyaho arah teu kudu nanyakeun lamun nyaho arah ieu kulon sok arahkeun lamun hiji di daerah masjid mau salat tanyaeun eueuh wari deuk salat sok kayakinan ka mana kemudian ieu mah nanyakeun hese kayakinan eueuh lantaran eueuh panon poe timbul yakin teh kapantina tanda panon poe eueuh danjang nanya eueuh nyana teu nyaho arah kumaha oh teu kudu salat masa teu kudu salat nek jadi wali jadi teu kudu salat kudu teu salat euy Baitullahna di mana cek nya ieu atuh kumaha keyakinan yakin teh pan kudu aya tanda-tanda ieu mah eueuh aju kumaha teu kudu salat apan kumaha sih nek jadi wali jadi teu salat pugu wali teh ngalobakeun salat ieu mah teu salat nah ieu teu beres ulah sampikeun ka sulit nanyakeun zahirna sing rapi heula dididiklah zahir setelah dididik zahir geus jalan kacai eueuh kahimeng kuari masoal zahir kuari dididik teh batin tergantung guru lamun guruna soal batin masih himeng keneh bae atuh komo murid sok orang terapkeun haik beat mangga deka mana maneh deka Allah nah make jeung deka Allah ti Allah nah aku sebab ti Allah haju deka Allah lantaran urang ujung-ujungna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ti Allah ka Allah bener sia deka Allah na bener di imah dagang teu dagang endek jang naon jang meuli mobil ka Allah lain jang ka jahe bolon sia iceun warungna iceun warung tutup banyak ulah tutup mangarana aya endek tama kos main gaple kapanggih ku polisi teu di luhur lawang jang paranti ke polisi cokot deui blon oh nya iceun bikin ka batur nya sia bener deka Allah bener nah make deka Allah lantaran ti Allah ku sebab ti Allah ku haju deka Allah haju ka Allah pan innalillahi pangbalikan ka Allah maka dihenteu-henteu geja ka Allah mending ti kuari deuk di ka Allah ke bener jadi teu ka Allah ge engke bakal ka Allah bae maka kuari kula memeh dimaotkeun deuk di ka Allah keun bae heula satungtung hirup di alam dunia dek di Allah bener kegiatan di imah naon maneh kegiatan abdi teh PNS maksudnya jadi PNS teh abdi teh usah uap-uapun bae lumayan jadi keyakinanna teh gaji sumuhun sanggup teu eureun jadi PNS dan sia yakinkeun ka Allah henteu geus ulah beat sia mah geus ka ditu bae jadi PNS bae mun indah ka Allah sing yakin bahwa Allah lah anu garis sekian eureun saya jadi PNS da pahit amat encan sakumaha ieu mah can tambah peuheur karek pahit doang
endek moal endek atuh eureun jadi PNS mangga eureun bener berarti ulah ngambang norekat ongkoh ngawarung ongkoh norekat ongkoh malah kuari boga dagang limbah engke aya wali pedagang limbah tek aku reng mah sia deuk beat endek bener maksud beat deuk ka Allah nah make deuk ka Allah timbul ti Allah ujung-ujungna ka Allah mending di ka Allah hebat nang di mana sih eta nang ti dalang orek dalangnya pinter bener sih di ka Allah bener sok beat mangga mulai ti ayeuna tujuan abdi di ka Allah bagus naon pagawean di imah abdi guru naon guru sekolah SD SMP SD aya guru aya SMP naon maksudna abdi teh tujang dahar anak pemajikan teh tidinya be boga keyakinan ti Allah ai keyakinan mah aya ngan mun teu ngaguruan abdi mah atuh ti mana deui bisa teu eureun jadi guruna engke abdi dahar kumaha bandeg dididik supaya yakin aduh abdi mah teu sanggup ai kudu eureun tina gaguruan los ya ka ditu bae jadi guru bae ulah norekat jadi guru bae sia norekat atuh jangan naon norekat ge atuh geus bae dina syariat ji cenah abdi teh hayang bisa ibadah di syariat ge jang pangkat sia mah atuh mejeuna cenah syariat mah hese ka sorga atuh emang beungeut sia mah beungeut rada hese ka sorga ieu saya emang teh hese norekat ngadengena urang torekat bajeuy sabaru ka kumaha lepaskeun urusan dunia lepaskeun urusan makhluk deuk ka Allah pan maksudna ge parojol we kiai wah ieu mah bagus ya kiai hebat sorbanna ge udeng-udengna bakul eleh malah aya pangkat ke Habib-habiban zeuti enak nih kiai abdi yang belajar torekat pangbeatkeun ayo deuk ka mana ieu kiai ka Allah nah iya Allah pan urang asal aja minallah haju ila Allah ku Allah mending dikuari deuk di ka Allah keun daripada engke paeh kaget datang ka Allah bae keur beujina urang ka makhluk ka dunia mending dikuari fokuskeun ka Allah bagus fokuskeun deuk ka Allah pagawean naon abdi mah magahan ngaji aya santri aya sabaraha aya 50 maksudna magahan ngaji kunaon lumayan santri balik sok guriwel bae teh sasalaman lumayan dapur-dapur teh teteh meureun gerak Allah manan gitu gerak juri ceuleuh gerak Allah juri teu mah tuh kos kitu mah sakira-kira nu mere sedekah mah burung santri ka sia-sia eureunan magawana emang maksudnya kayak gitu malah aku lagi nyen menerima siswa baru eta mah pesantren jurig temen nugos gitu kok mau pesantren modern mah temen jahanam temen tuh urang lamun kadengi ku nyana pasti nyana ka urang nyalakeun ieu keur ngaji bab naon bejakeun keur ngaji bab syariat batu los deuk sakola di mamana ge di misro los amis di jero ieu mah keur carita deuk ka Allah boro-boro modern pugu nu pasantren salaf ge ngaharepkeun ti santri supaya sasalaman eta teh jurig je emang kumaha gitu geus kiai ulah kusuk buat beat urusan baik ka ditu santri asal nu sugih deukeutan ai maksud eta mah emang kitu ieu kula mah tolol sia aja baik balik mantap ki Abdul Halim mah baheula ki Abdul Halim mah neuk beat jelema teh aya 5 ngajajar deuk asup tarekat ieu diterima ieu henteu geus nyahoeun cenah kajian teuing ieu mah henteu mondok dieu henteu mondok mondok kan biasa doang teu boga santri ieu mah ustad biasa bae ieu mah boga santri kajeleuan ku Ki Abdul Halim mah ieu hiji terima iman teh tilu geus bae Ki Abdul Halim mah tegas nu ngotot pan kiai mah nya abdi bareng ka di ulamanya mah nya geus urusan bae santri sia ka ditu sia mah bukan santri hayang meuli Fortuner dia mah kos Kipudoli bae sia mah tungtu make Kipudoli bae tah lampiasanana padahal masih ge sarua aduh ese dek norekat eureun dagang
kebergantungan ka dagang mah eureun jadi PNS ai bergantung ka PNS mah eureun jadi guruna ai bergantung kana kaguruan mah eureun nyaina ai bergantung kana ka kiaiana mah ieu teh deuk dibere ilmu mutiara supaya ngagenyai awak urang teh boga ilmu amalkan supaya timbul keyakinan hiji be minallah ilallah titik abdi nyanggakeun beung teu-teukeun ti goro-gorokeun abdi teh ayeuna mah kumaha mama bae deuk dikukumahakeun ge balangkeun sia ku aing daek asal balangkeun jeung mama-mamana terus sia mah kitu abdi mah bebeneran ti luhur sausa pramut ti handap saibas dampal nyangakeun sadaya-daya ka mama panguruskeun abdi lantaran abdi can nyaho jalan ka Gusti iwal ti masrakeun sadaya-daya ka mama lantaran mama nu geus apal ka jalan ka Gusti sebab mama pernah dituduhkeun ku guru mama geus aya nuduhkeun guruna deui guruna geus dituduhkeun ku guruna deui ujung-ujung namapan Kangjeng Nabi nu nuduhkeun Kangjeng Nabi teh nungtun ka Sayyidina Husain ka Sayyidina Ali nungtun ka Sayyidina Husain nungtun ka Ja'far Shadiq Ja'far Shadiq nungtun deui terus ditungtun datang ka mama teh anu salah sahiji nu ditungtun ku guru nu geus nyahoeun ka Gusti Allah ayeuna abdi keur meujeuna poek geuneuk maleuk poek mongkleng butarata teu jaho kana jalan abdi nyanggakeun ditungtun ku mama mangga kumaha cak mama bae siap sia lamun teu tani siap sia lamun teu dagang siap eureun dagangna daek lain daek deui jasana jan dagang ge rugi bae sia mah daek rugi dagang guru siap eureun jadi guru siap pokoknya mah de kuku bage siap jasa abdi mah kumaha guru baik abdi mah de kuku mah ge dahar atuh mahnya guru teu mere tuh sia bapan ngaberatkeun ka aing lah siapa tuh ujung-ujung nama kumaha guru baik ieu mah pamajikan ge dibawa ka imah guru aduh cak guru ieu mah tsunami bager ge bager batu bager tinggal bager ten abdi mah bebeneran deuk ngagantungkeun diri ka Gusti Allah ngancan nyaho jalan abdi teh mama sek atuh aya kitu mah mangga puasanya kumaha mama bae hoga tuh puasa guru ai mama ai murid tidak puasa ai guruna dahar teu waktuna suku-suku ngawuduk 2 piring berang saeutik dahar beneran tadi mau uduk dong can dahar penteu mah berang makan siang encan ngopi teh manis rokok ngeleput bae aya deui berkat di dahar ku sorangan bae cek murid sial teh guru aing teu meunang dahar aya nya dahar bae suudzon ka guru kade sia ka aing nganggap dahar bae nya atuh lain nganggap jakadeuleu itu kadeuleu mah nganggap ieu mah kadeuleu mah aja sia suudzon ka aing balik sia ka ditu ulah kitu mama sia suudzon ka aing deuk kumaha teu suudzon atuh jeung ngabibita kula paan aing mah dahar ge geus nyaho ka Allah ai sia mah pancan nyaho ka Allah nu mantak dipengkekeula besi ku nafsu kanyahoan mama lain nafsu kumaha ya dalekeun ya tah urut dahar mama tahnya tah daging hayam ku mama ditepak gerege blak tuh jadi kotok deui tah lamun saya geus bisa kos kitu los deuk dahar bae ge aduh mama nyen peternakan bae tuh kos kitu mah tawa goblok ka mama kos kitu jasa tah mah atuh mama mun kos kitu mah nepakan bae kula nu ngajualan bari dablon lain gorekat erahan ngajak usaha ka mama. Aduh Gusti Allah nu agung Masya Allah ku hari didik mulai saya di beatnya mak artinya di beat ya ieu teh deuk ninggalkeun dunia di dunia keneh ninggalkeun dunia ulah aya ta'alluq bener
ninggalkeun makhluk padahal ruang riung jeung makhluk tapi hate dek ninggalkeun makhluk sebab hirup jeung makhluk riweuh mangga tinggalkeun nafsu sebab nafsu kendaraan setan moal beres urang lamun encan bisa ninggalkeun nafsu mangga mama tinggalkeunlah setan sebab setan innasyaitana lakum aduwwum mubin mangga ditanya deka mana maneh deka Allah aya Allah aya di mana eta buku nu can nyaho abdi oh bener saha nu geus nyaho mama cak saha aya itu nyaho atuh aya mama teh nyaho mah meureun abdi ge diajak ngagejebur ku mama abdi yakin ka mama sebab mama pan geus dididik ku guru mama teh wali nyahoeun ka Allah saya yakin ka mama yakin naonna bae teh abdi mah nyanggakeun sadaya-daya ka mama hek sia ka mana deuk ka Allah di mana Allah wallahu alam menurut keyakinan saya Allah aya atuh aya di mana wallahu alam can nyaho pangnungtunkeun abdi supaya nyaho ka Allah bener aya kitu mah sia deuk ka Allah kan naon nu ditinggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan geus siap di jero hate siap deuk ka mana deuk ka Allah Allah aya di mana can nyaho Allah mah dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah bareng jeung anjeun deuk ka Allah aya di diri anjeun ih atuh abdi Allah keheul ngomong haju jadi Allah bae sia kakarek di beat teh jaheunya tuh deuk ka mana maneh deuk ka Allah Allah aya di mana wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana aya di mana di diri urang maksud di diri urang teh kumaha can nyaho nah dituduhkeun ku mama neangan Allah malain kudu ka gunung jaya di diri urang sebab cek Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum deuk ka Allah mah neangan lain kudu ka leuweung ja Allah mah dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum aya di diri urang deuk ka Allah mah lain kudu haju nyingkiran manusia lain haju kudu ka leuweung ka gunung ka kota ka mamana di diri urang Allah mah atuh kudu kumaha aji diri urang mentek disebut ngaji diri tinggal nu ngahalangan ka Allah nanaon sebab Allah nama aya di urang kajeun apeng-apengan ka gunung bakal balik deui ka diri urang sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum apeng-apengan ka leuweung balik deui ka diri urang sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum kajeun teuing kumaha ge puasa bae oge balik deui ka diri urang sebab wallahu ma wa huwa ma'akum aina ma kuntum kajeun teuing dahar bae oge da balik nama ka diri urang keneh bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum urusan puasa urusan dahar urusan hudang ti peuting jeung henteu hudangna eta mah urusan satu perjalanan ai hendak didatangkeun mah ku Gusti Allah henteu kudu hese sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum mohon mama kaharti tok mulayan yakinkeun Allah aya di diri urang wah terah jadi Siti Jenar ya aya belah mana tuh baca mananya deui bae belah mana tuh Gusti teh Allah teh ulah kudu ditanyakeun belah mana eta mah sebagai ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum artina maneh deuk ka Allah ninggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan nu diteangan Gusti Allah sementara Allah cek Al-Qur'an innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum balikna ka diri urang berarti aji diri naon nu mantak ngahalangan ka Gusti Allah sebab ihsan teh cek Kangjeng Nabi ge wa huwa ihsan mah ente ibadah anta budallah ka annaka tara wa ilam takun kanahu yara ente ibadah asa neuleuh ka Allah mun teu bisa asa neuleuh ka Allah asa dideuleukeun ku Allah mun geus jadi urang asa neuleuh ka Allah Allah asa neuleukeun ka urang urang neuleuh ka Allah Allah neuleuh ka urang eta lah jadi ai kos kitu mah perasaan burunganan mama geus urang ka mama nagara rasaan asa dideuleukeun usaha urang asa neuleukeun eta kan rasaan nah
supaya jadi rarasaan orang kos kitu kumaha maka dibeatlah ku guru ieu lah laksanakeun sapeting baca ku manehnya sholawat lah kumaha sholawat si mama kan salat ka Kangjeng Nabi nu boga kunci surga adalah Kangjeng Nabi nu pernah dibawa ke surga ku Gusti Allah adalah Kangjeng Nabi melalui Jibril anu kuari nyekelan kunci surga teh Kangjeng Nabi aing dipasrahkeun kunci surga ka Nabi aing maka sia mun teu loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi moal bisa sia ka surga kajen kumaha ge lantaran nu boga kuncina adalah Kangjeng Nabi aing lobakeun heula atuh maca sholawat anu boga kunci dituntun sebab Kangjeng Nabi teh uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir ya Allah kakarak dididik ye nya sing loba maca sholawat sok sapeting sabaraha maca sholawatna 1000 maksud maca sholawat apa dipakai ka resep ku jahe tuh sia ngolembar deui bae kakarak cikeneh cenah deuk ka Allah ka jahe deui masalahna ieu ai subuh paheula-heula udan antara mata jeung eta ajulan mana lan si eta mulai di ku guru sing tenang ya cicing di dia tuh cicing di dia tah nya jaku kumpulan sekali atau seminggu sekali moal bisa tuh teu kumpul mah teu kanyahoan maneh leuleus jeung heurasna supaya kanyahoan leuleus jeung heurasna besi leuleus urut nah ieu tuturkeun nya tuturkeun lain sambarangan teu bisa sabulan teu bisa satahun Imam Ghazali 13 tahun Imam Syafi'i 3 tahun terus berbagai-bagai gitu Imam Zaid Abdul Qadir Al-Jailani 3 tahun kemudian nu lain-lain deh aya nu belasan tahun teu usul-usul ketika rek maot karak usul eta mah rahasia Allah nu ngausulkeunana mah nu penting cita-cita urang nande ka Allah berangkatna melalui wali yang mursyida wali nu mursyid guru ngaranna nu nungtun nu ngausulkeun mah tetep lain guru hanya cara-cara jeung metode-metode guru mama tapi we murid anu nyaan kemudian dididik teu usul hampir teu aya hampir jarang tetep bae eta mah sakadar bahwa ulah diaku eta teh nang guru lain nang Allah kajeun kumaha bodona ge jelema sakola ngitung bisa bae bodoh jasa masantren tetep bae ngaji amil mah ilam annal awamila fin nahwi mi'atu amilina bisa bae labjatun tarkib gusya labjatin di hareupeun guru bener 5 balik 7 balik deui bisa ka ditu nam sagoblok-goblokna ari dididik ku guru bisa bae sok sia baca kuari bisa kalau orang pesantren maraca kitab bisa bae ka jenteng kumaha jeung teu kanyahoan salahna sanajan salah embung disalahkeun misalnya salah kanyawan kuno kurang lembur itu masalah mah wes ya aing mondok mah salah sih mah teu mondok gagahnya na di hareupeun itu mondok mah datang maka imah emang aing salah ieu kuari dididik ku guru mencara batu mah ieu teh geus dibentuk tinggal dipoles tergantung kumaha batuna aya nu cepet dipolesna aya nu lambat aya nu teu daekeun herang-herang teh batu sial geus digesekan ge kelekna datang ka coplok teu daekeun herang eta batu horeng batu bangkong teu kumaha herang Masya Allah Muhammadun basyarun walaisakal basyari bal huwa yakutatun wa nasukal hajari Kangjeng Nabi mah bagaikan inten yakut mah sagede pentul korek api ratusan juta bahkan miliaran wa nasukal hajari Habib Rojak makos batu bangkong satrek hargana paling 500.000 satrek bandingkeun jeung yakut wana sukal hajari itu mah digosokan itu dek hera batu bangkong mah dek hera kalah ka kesel nu ngagosoka jadi picin ku jana
jadi umpak tungtung nama. Nah, gosokan geus dibentuk digosokan dipoles jadi ku ari herak. Batu dibentuk geus dibentuk diasah diherangan herang. Manusia ge sarua dibentuk di pondok pesantren kenanya maca kitab syariat kemudian dipoles-poles ku ari make toriko herang jadilah hakikat. Ya Allah, nah ku ari manyana geus dididik ku guruna. Dahar niat ka Allah nginum, niat ka Allah make baju, niat ka Allah make samping, niat ka Allah lillah, sare niat ka Allah. Segala rupa ge niatna ka Allah, silaturahim niat ka Allah, ngaji niatna lillah, ceramah niatna lillah, ceramah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aduh, cek pudoli besi unu mere bae geus lillahi ta'ala. Tenang pud, tah saya bagianan eta mah. Tuh, geus tah urang geus dilillah belajar lillah teh moal bisa sabulan. Moal bisa 2-3 bulan, setahun hampang diomongkeun nama lillah, hampang diomongkeun nama ikhlas. Horenganan dipraktekeun mah hes. Ketika aya kiai nu ngariungna hayang berkat, ketika aya kiai ngajina hayang dibayar, ketika aya kiai silaturahimna hayang pangagung, naon bedana jeung nu bodoh ngawarung. Nu bodoh ngawarung maksudna duit, kiai ceramah maksudna duit, alhadin sawa beda tipe doang. Nu bodoh mah bisnis hayang boga duit, ai kiai mah ngariung hayang boga duit. Akur bae maksudna ngariung jeung bisnis tujuanna duit-duit keneh. Geus teu bisa dibedakeun si kiai jeung si bodoh. Dina maksudna ai duit-duit keneh mah eta ilmu ngan sakadar jadi hiasan doang. Nu mantak ilmu teu bisa ngasupkeun ka sorga lantaran kadang ilmu jadi hijab. Ketika ilmu dimaksud dunia jadi mui maksud dunia, mui tinggal mui pinter tinggal pinter. Naon bedana jeung si Edi anu dagang toge, naon bedana jeung si Udin anu dagang jengkol. Si Udin dagang jengkol maksudna duit, si Soleh jadi mui maksudna duit. Atuh hebat sarua pada duit doang, nu ngabedakeun dalil. Kiai mah bisa ngadalil, si Udin mah teu lantaran bodoh, dalil tinggal dalil di akhirat mah lantaran tujuanna sama-sama dunia, bareng bakalna berjamaah di neraka jahanam. Ditanya ku si Udin, "Yai, ulan pan yai ka neraka?" Ulah loba omong aing izin. Engke kuben kiai jadi ka neraka kieu pan kula baheula sok ngaji di kiai. Ulah loba omong. Ayo urang bebarengan bae. Itu ge Habib Rozak. Aduh. Itu nu sanu geus hideung Haji Pendi. Aduh geus hararideung jadi areng. Kunaonnya ieu yai jadi ka neraka kunaon? Haji Pendi ngomong, "Haji, ente ka neraka tuh aing ngona maksudna emang dunia tiba lagi." Ayo dunia ge atuh pan meureun jabatur ge henteu kana neraka mah celok ngazakat terang-terangan nya di neraka mah geus kumaha atuh kuari mah bisa terang-terangan nya sumput salindung aing ge mah tuh dibeulem kiai kunaon ieu ka neraka lah Golkar gara-gara mah dan maksudna Golkar kumaha atuh eta tatina lillahi taala kaladaran di Golkar kampanye hese lillahi taala na kaseret ku DPR Golkar. Itu kiai PDI sarua kana neraka kene. Hambalaya. Dalil tinggal dalil tetep neraka bae. Tah, lepaskeun dunia, lepaskeun makhluk, lepaskeun nafsu jeung setan. Eta teh lain sabulan 2 bulan mungkin setahun 2 tahun. Perang jeung ISIS mah gampang. Perang jeung Amerika mah gampang, perang jeung Nasrani mah gampang. Artina gampang aya waktuna. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun selesai. Tapi perang jeung nafsu dimulai beak deka Allah.
ti harita lah perang jeung nafsu. Ngaji kira-kira bakal ku nafsu libur. Silaturahim bakal ku nafsu ulah. Segala rupa bakal ku nafsu henteu. Kubatur diaromongkeun jeung teuing aing mah diomongkeun ge ka Allah. Allah doang anu ku aing adin meumeut dipake ka deudeuh ka rindu ku aing mah. Atuh salah umat saha eta anu ngurusan ai kos kitu mah. Aing mah rek urusan umat urusan diri aing. Mantak disalahkeun teh. Ai diri sorangan di urusan batur teh di urusan. Lain ulawak-ulawak nyalakeun can waktuna. Ku ari nu mantak urusan sorangan can beres urusan batur tungtung napana cak-cakan. Kuduna mah ngurusan urang heula sing rapi. Ketika ansrup di masyarakat ngaji teh ngaji bener lillahi taala. Ulah aya embel-embel di luar ngaji. Segala hayang amplop lah, hayang berkah lah, hayang pangagung lah. Iyalah gara-gara can bisa ngurusan diri, geus ngurusan batur salah. Mulai ku ari geus rapi. Eueuh kahayang ieu mah ye kiai teh hebat. Di lembur teh geus istuning ibadah teh ibadah bae. Begitu aya nu mere ti pamarentah mobil mung. Yai tarima teh hayang aing. Kunaon emang jore. Hayang bagus. Ya takur ieu badak baki puloli waduh. Teu ieu mah bung pangagung bung pangalembung hiji aing mah dek ngajakan manusia dek dicokotan ti leungeun-leungeun setan besi terlena nyana dina paharaman ku aing dicokot perang aing jeung setan anu keur aya di perjudian ku aing dicokot di leungeun setan lantaran nyana kadeuleu ku aing keur dibabawa ku setan ditumpakan nafsuna direbut ku aing dengan munajat ka Gusti Allah lantaran nyana geus eueuh kahayang di alam teu hayang diagungkeun teu hayang dibere teu hayang dan lain sebagai eueuh kahayang hiji be ridho Allah karak jadi herang ieu di lembur teh lamun geus aya nu kos kitu kasyaratil baydha fis suril aswad percis okos bulu nu putih dina tengah-tengah sapi nu hideung. Sapi hideung aya bulu hiji yang celing ka deuleu. Ieu ge sarua di mana geus aya kiai anu model kos kitu di tengah-tengah hirup piku kahirupan manusia percis okos bulu nu putih dina sapi nu hideung ka deuleu ku balerea. Eta meureunana hese teuing teu meureun nyontohanana percis kos huis Haji Pendi. Ngan loba teuing teh mah huis deui. Malik teu ka deuleu deui tah mah. Atawa nu hideung di huis Haji Pendi. Panjana mah geus huisan kabeh, jembut huisan. Aya nu hideungan kadeuleu, sarua bae teh kitu-kitu keneh. Nah, maka bakal kadeuleu engke pangkat-pangkat wali-wali Allah. Kanyahoanana ieu adalah guruna nu ngadidik. Fala tu'rafu maratibur rijal. Maka tekanyahoan pangkat seorang wali ila biasa biak kecuali guruna saha eta hebat amat atuh guruna Sunan Kalijaga saha itu teh kiai guruna Syarif Hidayatullah saha itu teh atuh guruna Sunan Rahmat saha itu teh kiai hebat amat atuh guruna Pan Kiai Golkar paingan beak kabeh kunyana guruna tugas gitu guru kencing berdiri murid hiber ujana bari hiber kiih bae nama wer nah iyalah kajawan pangkat seseorang adalah ti guruna sebab dididik ku guruna maka nyana seakan-akan kultus ka guru sebab guru anu nungtun nyana ka Allah urang kikian ge diuk padahal mah ieu teh keur ditungtun dek dibawa ka lawang Allah seakan-akan Allah teh aya di satu bagian seakan-akan urang teh dibawa ka lawangna ngan aya nu asup aju aya nu balik ngan mayoritas balik kabeh nu sagupkeun asup nyanana can kaluar sahibul baitna geus baralik geus deuleuan bae kebal teuing ngaji lapar can kaburu ieu teh ya dipersilahkeun ka karak
di lempeng-lempeng ka jalan anu can berangkat anu ndek siap berangkat anu geus berangkat aya wusulna maka ditu Allah lah nu ngawusulkeun maka guruna wali muridna sok diangkat jadi wali minimal jadi sholihin tergantung guru dek ngajak ke mana murid bakal nuturkeun iyalah moal kanyahoan pangkat murid wali kecuali kanyahoana ku guruna sebab guruna keukeuh ngajakan muridna dielus-elus dicarekan digulang gaper dibadug-badukeun lain dek dikukumaha dek diajak ka lawang Allah subhanahu wa ta'ala wa mahfudun bitabayah wallahu a'lam bissawab.